Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Patepang di dinten ieu dinten Senin kaping 8 Maret 2026 masih dina surat Al-Anbiya ayat ke-20 hijina. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amit takhodu alihatan. Nah aku naon anjeun umat-umat kafir nyanak sesembahan atau pangeran salianti Allah karena berhala minal ardi di muka bumi hum yunshiruna ari itu berhala teh teu bisa ngahirupkeun sanak naon oge anu maot da eta mah berhala saterasna laukana lamun tiama bukti pihi ma alihatan pihima dina kaduana langit jeung bumi alihatan anu ngurus ngaturna ilallahi salianti Allah. Lamun teh amang nu ngurus langit jeung bumi salianti Allah la pasadata tangtu hancur kaduana. Langit beneran di luhur aya bintang gemintang aya bulan jeung matahari talabrakan lamun teu diurus diatur ku Gusti Allah. Saterasna pas subhanallah mangka maha suci Allah Rabbil arsil anu ngurus ngatur aras anu mangeranan aras amma yasifun tina naon perkara nu disipatan ku jama-jama musyrik. Jadi loba nu nyipatan Allah teh salisu salasa atawa trinitas Allah ayat 3 Kangjeng Rasul teh cenah eta teh nu ngarang-ngarang wungkul tukang sair tukang sihir eta nu nyipatan eta bakal cilaka dunia akhirat. Jadi subhanallah jauh Allah maha suci tina sifat-sifat anu dipertentangkeun ku umat-umat kafir. Saterasna la yus'alu teu meunang nanyakeun anjeun amma kana naon perkara yaf'alu anu dipigawe ku Allah Subhanahu wa taala nyaeta anu didamel nu diciptakeun ku Allah teh teu meunang dipertanyakeun. Contona nah Allah teh nyieun reungitnya ka ateu-ateu, nah Allah teh nyieun jentik, nah Allah teh nyieun bakteri cenah eta teh sadayana ge aya manfaatna. Aya reungit aya pabrik bat nyamuk, aya bakteri bisa mengurai janten sadayana oge nu diciptakeun ku Allah mah teu kenging ditanyakeun sabab eta mah tangtu manfaatna lah teu aya anu batil. Wa ma khalaqta hadza batila teu aya anu diciptakeun ku Allah mah sia-sia. Wa hum yus'aluna sedengkeun maranehanana jama-jama kabeh nu aya di dunya engke di akhirat yus'aluna bakal ditanyakeun tentang kanikmatan tentang hisaban pagawean anu dipigawe di dunia. Saterasna amit takhodu nah make nyanak atau mengambil atau menyembah min dunihi selianti Gusti Allah. Nah pan Allah nu nyiptakeun anjeun teh alihatan sebagai sesembahan nyembah berhala nyembah patung nyembah matahari jeung sajabana eta mah makhluk Allah anu teu tiasa walakaya Allah nu nyiptakeun age. Kul bajakeun ku anjeun Muhammad hatu burhanakum sok datangkeun burhanakum kebenaran atau alasan dalil-dalil anu menunjukkan kudu nyembah matahari nyembah karena bintang gemintang atau nyembah berhala sok mana dalilna teu aya dalilna eta mah bodoh jelema anu nyembah makhluk Allah mah. Hadza ari ieu Quran dikeru eta teh pelajaran jeung peringatan mamma iya sahaja jamana anu nuturkeun kami saur Rasul wa dikru jeung kana Quran tangtuna salamet dunia akhirat mangkobli jeung anu nuturkeun kana Taurat jeung zaman Nabi Musa jeung Injil zaman Nabi Isa bari teu direvisi teu dirobah-robah eta nu bakal salamet dunia akhirat. Bal aksaruhum tatapina aksaruhum kalau lobaanana manusia jama-jama la ya'lamunal haqqo teu apaleun kana kebenaran teu apaleun kana hak Allah kana kebenaran Allah. Pahum mangka maranehna itu jama-jama kafir
mu'riduna berpaling tina kebenaran, berpaling tina Al-Qur'an. Tah urang mah ulah kahade berpaling tina ayat-ayat Allah nu tercipta jeung nu terucap, nu tercipta jeung nu tersurat. Saterusna, wa ma arsalna jeung teu sapatepati ngutus kami saur Allah min qablika teu samemeh anjeun Musa Isa jeung sajabana mir rasulin ti saurang rasul oge illa nuhi kajaba eta teh dipaparean wahyu ku Allah ngalangkungan malaikat Jibril ilaihi ka eta para rasul. Innahu sanyana ari Gusti Allah la ilaha illa ana teu aya anu wajib disembah kecuali kami saur Allah. Teu aya nu wajib disembah iwati kami nu nyiptakeun sagalana. Fa'buduni maka sok sembah kami, maka sok ibadah ka kami saur Allah Subhanahu wa taala. Jadi kahade bilih mengpar kanu sajen nyembah mah kalau hungkul teu kengeng kana berhala, kana buli-buli, kana patung, kana tetangkalan jeung sajabana. Barakallahu li wa lakum. Jazakallahu khairan katsira. Insyaallah patebang deui dina waktos anu sami. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.